Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke saya Maulana sebagai pembawa acara channel Bahasa Sunda. Di sini sebelum membahas tentang materi selanjutnya, jangan lupa kalian di subscribe, like, dan komen di bawahnya ya. Sekarang bab tentang wawancara. Wawancara teh nyaeta aya dua istilah. Kayak istilah disebut interview, kayak jadi disebut interview. Jadi istilah dua iya langsung. Nah istilah dua iya digunakan artis sebenarnya nyata proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya dua orang anu ditanya ke narasumber teh atau lebih rek ngabahas naon ya. Pada ngabahas naon ya. Wawancara teh mana naon gitu kan wawancara. Aspek wawancara aya 5W IH nyaeta wow saha saha menunjukkan pelaku saha dina teks eta saha korbanna sih what naon naon menunjukkan sebab naon sih eta si teksna ya kan. Where di mana menunjukkan tempat di mana teh eta kejadianna gitu. When iraha sih kan waktu misalnya iraha sih eta kejadianna wi kunaon bisa kejadian eta kan hu kumaha eta kejadianna kan. Nah, syarat-syarat wawancara atau rumusan wawancara anu kahiji eta papakan wawancara ku terus iha kudu make rumus tadi apa 5W rumus kan soalna anu kadua nyata papakan anu singkat sopan jeung teu nyinggung manahan jalma nu diwawancara. Nah, urang kudu boga kesopanan yang kaidah bahasa Sunda jelas singkat padat orang nu ditanyakeun naon teh mana tapi teu nyinggung ka saha tapi tentang materi anu rek dibahas wawancarana. Katilu nyaeta papakan teu ngomongkeun jalma nu diwawancara. Pasti kudu praktekna teu mojokeun ka jalma nu diwawancara wawancara ka narasumber.
dan opat patalekan kudu saeuyeun topik atawa tema. Nah, ieu kudu sarua sesuaikeun topik yang dibahas gitu kan. Topik A misalkan topik tentang kenaikan BBM atau jelas dong topik atau tema anu dibicarakan pertanyaan gitu kan. Udah hatur nuhun kali ya. Assalamualaikum.